Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu weleh mikareueus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana buahna cakatna buahna tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin barigi nulur kabagjian tan wates wangna. Dina dinten ieu teh simkuring masih neraskeun hanca carios anu judulna Jawara Tatar Galuh. Kalian nincak di bagian ke-32. Dina episode ke-31 anu parantos didugikeun nuju nyarioskeun lalampahan tokoh anyar anu disebat Si Waluis Bodas. Anjeuna tarung ngalawan para begal anu bade nyulik Nyi Mojang. Nanging sadayana para garong kawon ku Si Waluis Bodas. Tah kumaha lajengan tina ieu eta carios mangga dangukeun dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Kalayan mugi anaon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana kanggo sakur anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Jawara Tatar Galuh bagian ke-32 karyana Andang S. Argayuda. Hatur nuhun Ibu, abdi parantos ditulungan, abdi teh sok dadamel ngaban tos pun bibi di warungna, margi pun bibi teh muka warung kadaharan di sisi jalan di menol. Si awewe ngora teh langsung balaka nyaritakeun kayaan manehna an unggal poe oge sok mulang ka jalan anu ieu. Tapi salila ieu mah manehna teh aman-aman wae. Karek ayeuna aya kejadian anu ampir wae nyilakakeun dirina. Kek nyai warung kadaharan sisi jalan anu hareupeunana aya tangkal kadongdong tah sanes nyai. Si Waluis Bodas langsung boga panyangka kalebadinya sabab manehna sering eureun di warung anu eta ngadon barang dahar. Sumuhun Ibu, warung anu eta si awewe ngora teh nganyakeun kana omongan si Waluis Bodas. Bari pikirna ngarasa hemeng
geuning ieu si ibu anu nulungan manehna siga anu geus apalin ke warung bibina. Ibu sok sering eureun di eta warung, tapi salila ieu asa can pernah ningali Nyai. Si Waluis Bodas neruskeun obrolanana bari leumpang patutur-tutur jeung si Wanoja. Abdi mah bagian kaprak-keprek di pawon ibu, janten tara mayunan anu ngadon tuang leueut di eta warung. Si Wanoja teh emang gawena tukang popolah kadaharan. Jadi sapopena oge aya di pawon. Can pernah tepung jeung si Waluis Bodas. Oh, paingan teuing atuh. Tebih keneh bumi Nyai teh. Si Waluis Bodas sapanjang ke leumpang terus we ngajak ngobrol. Sabab manehna jadi ingetin ke anakna. Cek pikirna lamun anakna hirup keneh pasti sapantaran ieu Wanoja. Tah ibu parantos dugi karo rompok. Si Wanoja sanggeus anjog hiji imah langsung nuduhkeun yen eta teh imahna. Syukur atuh ari tos dugi mah ari Nyai tos gaduh salaki. Si Waluis Bodas terus tatelepek ka Wanoja sabab nempokan datang tunganana mah geus mangsa nararabi. Ya baru pana geulis pasti loba anu bogoheun. Abdi mah rarandaan ibu. Jam si Wanoja mata kajenghok ka si Waluis Bodas. Budak keneh geus jadi randa padahal rupana geulis. Nah lalaki kumaha anu tega ninggalkeunana. Euleuh Nyai, ngora-ngora geus jadi randa. Saha nami Nyai teh? Si Waluis Bodas kumecrek laju nanyakeun ngaran ka eta si Wanoja. Nami abdi mah Darsina ibu. Horeng cenah ngaranna teh Darsima, umurna bener we sapantaran anak si Waluis Bodas. Jung atuh geura asup ka jero. Ibu mah rek neruskeun lampah. Si Waluis Bodas ngajurungkeun Nyi Darsina sangkan ngampih ka imahna. Sabab geus cukup manehna ngandeurkeun nepi ka dinya. Ari kitu ibu teh moal sindang heula karo rompok. Nyi Darsina meni ngajenghok da ceuk pikir nama ieu si Waluis Bodas teh rek ngendong di manehna. Manehna geus bungaheun satadina mah rek nyuguhan si Waluis Bodas itung-itung mulang tarima. Kedeui wae Nyai, hiji mangsa ibu pasti ka dieu deui rek minta disuguhan kadaharan anu enak. Si Waluis Bodas teu daekeun diandeg. Ceng sumarita kitu awakna langsung jumorelat. Sakeucep oge waruga si Waluis Bodas geus teu katembong deui. Si Waluis Bodas jumorelat tembus keledegan leuweung. Cara tisah sarina unggal waktu teu oleh lumantung neneangan markas si Samer Nyawa. Unggal manggihan markas garong pasti diubrak-abrik. Sebab manehna tetap ngerasa dengdem ka para jawara jahat. Pangalaman hirupna mangsa katukang teu bisaeun dipopohokeun. Salakina anu maot ku Samer Nyawa jeung anakna anu dipicen di tengah leuweung bruh breh we dina panindeunganana. Ngajadikeun hatena pinuh ku rasa ceuceup ka para jawara jahat. Siga harita cang jojoretan dina rembetna rungkun-rungkun ting runggunuk di jero leuweung. Si Waluis Bodas anjog ge hiji lembur. Lembur anu rame tur lega. Imah-imah aralus ngajejer sapanjang si jalan. Imah panggung anu aralus tur wareweg. Nandakeun eta pengisi lembur teh hirupna subur makmur loh jinawi. Si Waluis Bodas lumampahna beuki jauh di tempat manehna mukim salila ieu.
tujuanana disagedengeun neangan laratan sisa bernyawa oge manehna teh hayang nepungan Mairoh anu geus aya kana 17 tauna teu tepung ceuk pikirna susuganan Cairoh masih hirup sono hayangeun pajonghok jadi lalampahna teh rek meh nyorang lalampahan anu keur dipaju ku Santanu saparakanca. Siga anu geus terus rasa kana batina teu pupuguh hate si Waluis Bodas bet kumejot hayangeun manggihan Mairoh. Lamun nitenan kana laku lampahna mah yakin ieu si Waluis Bodas teh sabenerna mah nihna wangsi. Ngan nepi ka harita manehna can pernah nyebutkeun ngaran aslina cukup ku ngaku si Waluis Bodas. Si Waluis Bodas papalimpang jeung rombongan Santanu padahal lamun sarua jalana mah geus pasti amprok dasar kudu kitu lalakona meureun can mangsana patepung antara anak jeung indung. Sabab ari Santanu mah mapai jalan anu ngaliwat ka Cibalong sedang si Waluis Bodas mah lumampahna jumorelat mapain leuweung geledegan. Tujuanana emang bari neneangan markas sisa mernyawa atau markas garong sejena sakur anu kapangiku manehna mah pasti ditumpes. Si Waluis Bodas najan ngasruk mapain leuweung geledegan anehna harita mah teu kungsi panggih jeung garong boro-boro markasna jalemana oge teu manggih saurang-urang acan atuh lumampahna bangblas kai halangan harungan sigana geus kitu kuduna sangkan manehna bisa tereh nepi ka imahna Mairoh. Sanggeus lumampah aya kana 2 poena antukna si Waluis Bodas teh anjog ke lembur Mairoh. Lembur anu pernah teh jauh ti Gunung Sabal lembur paninengan pikeun manehna mah sabab harita mangsa manehna kalaparan ujug-ujug aya Mairoh nulungan manehna. Harita teh basa si Waluis Bodas anjog ke lembur Mairoh meneran keruan Cisareupna. Sanggeus neger-negerkeun maneh si Waluis Bodas langsung uluk saram bari keketrok kana panto. Assalamualaikum sampurasun Cairoh. Si Waluis Bodas uluk salam ku soraan ujug-ujug dumareuda. Pikiranna kumalayang ka mangsa-mangsa anu geus kalarung. Cimatana mimiti cruk celak ngabuah kaum. Saha di luar tepati lila inu tumanya kalau trak sedatulak panto dibuka berai panto muka lol seorang awe kolot ngelol tina lawang tayalian ti Mairoh ece Cairoh suruntul si Waluis Bodas nuruntul langsung ngagabruk ka Mairoh saterusna ngaguk-guk ka nyanyerian. Ke punten ngasuh heula sakedah para wargi sakantenan simkuring sejang nyaring ngamutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng
panginten utami nama kanu nembeannya bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di subscribe bila kalian tong hilap like na oge komentarna tiaya sana suparsi mana simkuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi hatur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun. Saha geuning siga nyi Nawangsi Mairo hargeun atina ngadadak ku meleter Mairo teu sangli najan geus sulasan taun teu tepung tapi Nyi Nawangsi lir anu teu robah ku umur masih siga baheula mangsa keur ngora sumuhun abdi ece hapunten abdi joledar seunggeus kitungan gauk we midangdam kagaranganana saraku jawara awewe ngadadak sirna tetela geuning anu boga ngaran si Walis Bodas teh horeng sanya nama Nih Nawangsi Gusti nu agung geuning Nyai goak Mairo sarua midangdam hatena pagaliwota antara bungah jeung sedih bet bisa dikersakeun patepung di jeung Nih Nawangsi padahal geus sulasan taun teu aya beja teu carita Nyai urang kalebet di luar mah bilih pada ngadegdeg Mairo ngajak Nih Nawangsi sangkan ke jero imah sabab bidangdam di luar mah kuriak pada ngadegdeg ku salalemur ece apolna abdi plengles teu beja teu carita da abdi teh teras matuh di leuweung sancang 10 tahun teu kaluar ti leuweung janten teu tiasa ngalongok ece Nih Nawangsi terus-terusan sasadu menta dihampura beda lawas ti lawas teu pernah ngadatangan Mairo kek dodongeng mah Nyai ayeuna mah mending dahar we heula meureun capek geus lumampah sakitu jauhna sok tah ku kabeneran aya karesep Nyai pais nilem keur arandogan meunang ti balong anu aya tampian teh geuning Mairo langsung sagala disodorkeun kadatangan kabungah Mairo teh ku diparengkeun bisa tepung deui jeung Nih Nawangsi anu satadina mah geus dianggap pamohalan ece geuning Kang Kalung ti abdi teu dianggo Ning Nawangsi ti tadi oge ngareretan we kana beheungna Mairo sabab manehna ingeteun kana Kang Kalung manehna anu dibikeun ka Mairo ari kitu Nyai teu kungsi tepung jeung saurang baronja geulis anu nganggo Kang Kalung Nawangsi Mairo karek ingetin ka Nawangsi anu keur nyusul-nyusul Nih Nawangsi wanoja geulis nah nganggo dipasikeun ka batur ece pan eta mah kanggo ece titi bangsa ti abdi Nih Nawangsi ngajenghok sabab kecapan Mairo matak hanjelu ka manehna ih sanes batur Nyai eta teh saurang manoja anu nuju milari Nih Nawangsi milari Nyai Mairo langsung ngagebes caritaan Nih Nawangsi sabab pangna dibikeun oge pedah lain ka batur
milari abdi hari kitu eta teh saha. Nina Wangsi curingak bangun kaget bet cenah aya wanoja geulis neneangan manehna. Nyai pangna eta Kang Kalung dipasihkeun cenah dianggo oge ku eta wanoja. Maksudna supaya Nyai apal ka eta wanoja. Sabab eta wanoja teh ngaranna Nawangsi. Manehna ngagaduhan bros anu mangrupakeun aksara eni. Mairoh mimiti ngaguar kajadian anu kaalaman ku manehna sababara poe ka tukang. Disangkana ku Mairoh mah ieu nih Nawangsi teh geus tepung jeung Nawangsi. Euleuh ngagaduhan bros anu aksara eni. Di mana cenah mendakna? Pan eta mah aya dina buntelan pun anak. Nina Wangsi daligdug di jantungna. Atena ngadadak ku meleter. Pipikiranna jadi kahudang ke mangsa-mangsa anu geus lawas ka sorang. Berbei cipanuna ngalembereh deui masuhan pipina. Nyai eta wanoja teh anak Nyai, nami aslina euy seratna Komala, ramana nu boga ngaran Sutamanggala. Mairoh langsung ngabejakeun katerangan anu kapanggih ku manehna ka Nyai nih Nawangsi. Subhanallah, ceuk saha eta teh? Nih Nawangsi ngajenghok. Asa teu percayaeun kana dedengeunana. Ih Nyai, sababaraha dinten ka tukang aya Jang Santanu ngadon ngendong di dieu. Tah Jang Santanu teh dibarengan ku anu namina Nawangsi. Mojang geulis anu teu dipikeun sasieun nyeples Nyai. Mairoh kapapanjangan catur sagala dipikanya hukum manehna kabeh dibejakeun ka nih Nawangsi. Santanu mun telepat mah eta teh jawara ngora anu keur kamasur nya ece. Nih Nawangsi apaleun ka nu ngaran Santanu sabab sepak terjang Santanu geus kakoncara tukang nempes kajahatan. Muhun Santanu anu eta dah ditatar galuma jawara anu namina Santanu mung anu eta-etana. Mairoh nganyakeun kana sangkan nih Nawangsi bari paromana nyirikeun boga rasa bangga. Ke ece ulah ngabubunga. Kumaha ka sang tukangna bet anu ngaku anak abdi. Buasane ece. Nih Nawangsi sanajan hatena ujug-ujug pinuh ku pangharepan tapi keukeuh hayang ngayakinkeun. Putra Nyai anu harita orok keneh teh kapenah ku jawara awewe anu katelah siwalet bodas. Nya di harita dirorok tur digembleng mangpirang ilmu kanuragan kalian dinamian Nawangsi. Cenah mah saluyu sang tulisan nu aya dina buntelan orok. Mairoh nepikeun ka nyahona dumasar tina caritaan Santanu jeung Nawangsi. Sakabehna dicerewelekeun taya anu kaliwat. Tobat Gusti anu Maha Agung. Jadi anak abdi teh hirup keneh. Ni Nawangsi alias si Walwis Bodas ngagoak. Di jantungna daligdug kitu puguh aturan. Akibatna ni Nawangsi cacalangapan bangun anu eungap. Sing eling Nyai nyebut anggur masing bunga anaknya teh geuning hirup keneh bari ngajanggelek jadi jawara anu tanpa tanding. Mairoh riwaseun langsung nepakan walikat nih Nawangsi. Ece kaliwat bunga habi teh. Nih Nawangsi ngerenghap ranjung tapi sanggeus ditepakan walikat nama langsung bisa ngarenghap karena langsung coba carita deui ka Mairoh. Si Nyai teh di dieu ngararep geng sababaraha dinten saterusna lumampah sejam milari si Walwis Bodas. Margi Jang Santanu gaduheun kacuriga yen si Walwis Bodas teh cenah pasti nih Nawangsi. Si ngoreng teh leres pisan
Mairoh guliga hate sabagus bisa nepikeun beja anu matak ngabungahkeun ka enih Nawangsi. Sareng saha wae pun anak teh lumantungna ece. Nih Nawangsi ngerasa regreg sabab cenah anakna dibarengan ku Santanu, seorang jawara ngora anu geus kakoncara. Atuh anakna oge pastina lain jawara samanea, sabab anu ngaran si Walet Bodas teh jawara tempat tanding di zaman harita. Sarianti Santanu teh si Nyai disarengan ku emangna anu cenah Raina Sutamanggala, kalian diserangan oge ku badegana anu satia. Mairoh terus-terusan mere beja anu matak regreg ka Ani Nawangsi. Adina salaki abdi, lamun kitu mah pasti eta teh Asep Danu. Ni Nawangsi langsung boga papanyangka ka Asep Danu, sabab salakina ukur boga dulur saurang-urangna nyaeta Asep Danu. Sumuhun Asep Danu kalayan badegana teh namina Mang Sabri. Mairoh heraneun geuning Ni Nawangsi bet langsung apalin ke Asep Danu. Kang Sutamanggala mah ukur gaduhan adi lalaki janten moal salah deui, pasti anu berengjeng si Nyai teh Asep Danu. Mang Sabri abdi oge apal, da sering ngendong di rorompok. Eta mah badega anu kacaria satiana ka kulawarga Kang Sutamanggala. Ni Nawangsi beuki ngerasa bungangang sabab yakin eta teh anakna. Teu salah Nyai, Mang Sabri sababaraha kali nandon ke nyawa pikeun melaan Asep Danu mangsa neangan si samber nyawa. Mairoh jadi kapapanjangan cumarita kadorong ku rasa hati anu kacida bungahna. Aya maksud naon Asep Danu milari samber nyawa? Ni Nawangsi can ngartieun, nah Asep Danu make neangan si samber nyawa. Asep Danu teh sejamaluluh putra Rakana, putra Sutamanggala anu cerah diculik jeung indungna si samber nyawa. Asep Danu teh kaamanatan ku Ramana samemeh Ramana tilar dunya. Mairoh meuni capeta ngadongengkeun sakabeh kanyaona ngeunaan rombongan Santanu. Kumaha tah dongengna geuning jadi ngabalen sareng Santanu? Ni Nawangsi hayangeun apal kana lalakon Asep Danu bisa tebung jeung Santanu oge bisa apaleun ka Nawangsi. Asep Danu milari Santanu anu maksad sejaukeun bantosan sabab ilmu manehna can sabaraha, jadi moal mampu ngalawan si samber nyawa. Akhirna Asep Danu tepang sareng si Walet Bodas nya teras we nyusul Santanu sareng Nawangsi. Mairoh beuki jauh nyaritakeun lalakon Asep Danu jeung Santanu oge Nawangsi. Sakabeh kanyahona dikoredaskeun taya anu nyesa. Wargi rupina ceres nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh bagian ke-32 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalerpatan sim kuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun
atanapi seureupatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.